Dah, gunanya HP teh beak wae kota nah bingung dah orang mah. Duh, ampun ieu sadik deui. Muka we pemain oge ieu mah, botolan aing mah duh goblok pisan. Nah, cigana budak itu bogan kuota ya. Nah, rada dihotspotkeun heula ya. Batur main game wae, rada di hotspot mah heula sakedeung. Icing dah. Aing keur main ML sih ngaganggu wae. Biasa we atuh tong ngagas, teu sok ditungguan kurang. Geus can ih lila pisan main teh. Geus tah, di hotspotkeun ku urang. Geus nya, urang mangkat, mani cing di dieu. Duh, aing keur main game segala nge-hotspot deui. Masih siapi datang-datang rese wae. Itu tuh si Abi aing keur main game juga nge-hotspot deui. Terus ku sia dibere. Nya dibere we karunya. Gitulah. Gede marahin game wae harape wae pul garoko teh maneh. Sabatang we dae urang mah. Nah, tadi urang di sore teh ngaroko-roko kata asem. Coba mental lah sabatang mah piraku atuh anak muda ku teh baro garoko. Piaraeun beungeut teh garantang. Boleh we ka ditu, duit mah aya goceng aing. Urang ge boga si duit mangan 1.500. Tambahanna tuh, euy. Be, Itu sia. Ah, ya ieu ti aing ieu. mana? Tah goceng-gocengna. Lihat tuh. Mana ya, Bu? Yalah. Ngagelos geura meuli sia. Bener ya, ke kurang Benar, berikutnya. benar. Tungguan. Duh, gila anjing meuli udut ya. Sarasem ya aing. Urang teh ka mana aing mah. Sebel dah. Menang teu rokona. Menang ya, Bang menang 3. Urang naman 1.500 hiji ewang mah ya. Hiji siap, siap. Korekna eta. Aya korek mah, kalem we. Ya besi eueuh. Ya lah disunut lah. Be awet. Oh. Naon bi mana ka dieu? Pi, mana tadi tanyakeun ku budak baju teh mana cenah? Kalem heula tuh, urang keur main ML heula ieu dah. Gaganggu wae maneh. Urang mangkat heula oh. Ka mana sih balina? Eta ka budak heula ngomong heula masalah eta biasa atribut. Oh, nyalos ka itu. Oh. Kayak orang ka dieu deui da. Oh, siap. 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 Li, urang batulah nya. Yang deh. Terus kabelet pisan. Los geura sia teh lah daripada kacapi di dieu. Udah los. Dia udah ngarek ngomong kemana tapi ulah gandeng. Besok si arek ngomong naon. Jadi kemarin anu maling sih ya di kebun Manggolen. Maling naon tak. Eta maling cau, asikat. Terus kusia ditewak teh eta palingna. Nah, Teu terus kumaha? ada tanah teh kieu. Terus kumaha? Anu maling, ini bacaan ku budak. Kurang teh diintip wae palingna. 3 teh suku na ditewak. Emang paling naon sih suku ditewak. Nah, Aya kolot. Pas kurang ditewak, aku dubung. terus kumaha tah? Kurang jadi ngiluan mah hayang maling. Kan mana ulah gandeng ka budaknya. Kurang kayak ngiluan maling. Si geuning parah. Nah, kebon abah aing eta teh. Dak ieu we yo maling ke kebon abah aing teh yo. Lagi mana mah bebeja. Si arek mangkat ka mana? Sia we meureun nanya. Di itu sulit kunaon euy? Teh nya euy. Kunaon itu ge kunaon ge? Teh urang sakur yuk. Ayo. Gas ngek. Yo si arek ka mana euy? Tuli lepas kena tuli. Si arek ka mana? Ha? Ayo aja. Kunaon nih? Yo paling ka kebon abah aing lah. Teh urang gabi gua yuk. Ayo. Mah, ayo. Urang di gabi. Gimana ya? Nah, di anta.
Rudak ayunya di posnya. Jajalah kali itu buah we aya. Kamana, Pi? Are ka budak ah, lu moal maneh. Ayo atuh orang milu ka ditu ka pos. Ayo, milu Ayo. gas. Budak kamarana nya. Kok sering pikir di pos teh? Orang teh ani yuk. Geus lah urang wae sorangan. Tuh Wil budak Wil itu di pos. Ayo duaan itu. Ayo tuh orang kali itu yuk. Ayo, sok ayo. Enggak. Wih, kamarana weh duaan wae. Ada ya, power. Ah, mana ge duaan jadinya. Bisa we ka arurang. Mana ge duaan eta kade ena teh malam Jumat. Nya, kita yang ngarareuneuh mun budak ya teh. Bisi we pa bol-bol. Asli ibu budak malen heureung. Apa orang disamperkan wae? Cel, nyawa teu kamari maneh. Budak rame oge anu malincau di Mang Boled. Urang mah teu ngadenge ah. Eta mah gosip maneh we. Gosip naon maneh da bener. Coba urang ka budak yuk. Tuh budak aya. Ka ditu ayo. Ayo. Wil, emang orang gendut? Oge, teu pati da rasaan mah. Ya ganteng kieu itu kos Aliando. Untuk sia anjing lah. Aya naon sih? Mun rame kieu aing mah. Di keula we maneh, aya bicaritaeun ye Mam Jumat. Cerita naon? Eta masalah budak duaan eta nu di pos. Gaji atuh geura carita. Hayu sok mangga. Segera di keula we maneh teh. Budak loba geuning. Ih, kumaha kunaon pindah sieun ku budak. Nyantu we dewasa tuh. Barada gitu umpana tuh. Ih, puguh nih. Naon sih bage mun seri wae, mending mun ganteng. Naon cek keriting daripada mana buk narinting. Mana milu moal jalan nu maling cau teh nu sasikat. Di Mang Boleh dia geuningan. Bener ah. Ayo mari itu. Emang coba saya sih ini rame gitu. Mang Boleh dia kamari. Paling sasikat dia. Saha sih emang di palingna? Nyao, budak leutik eta mah. Tadi kumahakeun budakna. Jadi gesek kan aya teh tihang ku aing. Sandal orang ketinggalan kumaha ya? Kok kasar ya? Aduh sandal orang ketinggalan. Cokot atuh heula sia teh itu. Yang geus atuh. Ah, mumpung budak ya. Kurang arek ngeprank ah ka budak. Arek ngajailan budak ambe yeun. Ari ieu sendal saha? Anu sabelah kieu hiji-dina ka mana? Moal salah sendal budak ya? Sendal teh asa bau suku dajal ieu mah. Euy. Ah, arek ngajailan budak ah. Ambeh urang pajarkeun boga ka bogoh. Soalna budak mah jaromblo kabeh. Eta naon? Siga beurit. Dak tempok ka dieu coba. Naon ya naon. Naon? Coba tempok ke mana? Nu gentongan nu. Set parah. Oh, itu budak kenal naonnya.
sih nama ya nanaon ya. Apa ngabahas nu kamari teh anu malingnya. Sampeurkeun nah. Aya naon dak? Ini rame kieu. Aya naon sih aya? Tuh, pilih tempat itu tuh. Aku bobogohan tuh. Bobogohan nih. Oh gini. Kamari masalah maling cau. Ayeuna saya edan di wae. Bisa ini orang gerbek gue yuk. Bisa yo, ayo. Tapi numpang launan oke. Siap, Ayo, ayo. gerbek yuk. Iya. Iya weh, badanannya. Aduh. Dominer entok. Hehehe.